Rick. Kemana ente? Ya, Dis. Ini motor Oh, bensinan minjem motor. Oh, bensinan. Anjing sama. Ya. Urang rek kakawali. Kok tapi bensinan. Aing siapa? Alabatan deui ngobaturan teh sia. Yes, yo. Cek aing kumaha, beak bensin. Yo, Didis. Cek aing mah bejaan. Deuk, eueuh bensinan, gua teh dipakan Kan agen budak tadi ngomong ka mane, bensinan. Nah kumaha mane memaksa wae. yo. Kahayang aing mah ngomong motor bensinan gitu. Ku aing mah di bensinan. Aing mah loba duit mah sia nyebutkeun aing teh loba duit. Aing sia kakak nyorongot ka aing kakak jadi pusing lah karepna kumaha sia we lah. Ih, anjing. Cek aing ngomong bensinan gitu. Iya, anjing bisa. Terus anjing. Aing ngasih yo. Break nan. Munur, ninggalin Mang Wawan teu? Si Wawan urang teuing euy da tadi ge can aya ka dieu si Wawan mah. Heeh, Ya. orang keduanya tadi ge. Heeh. Ih, pugul urang aya perlu ka Mang Wawan teh euy. Aya perlu naon dis euy? Urang teh erek dikeun duit ka Mang Wawan euy. Dikeun duit. Heeh, Bayar apa kumaha? rek bayar ka Mang Wawan. Oh, atuh bisi. Lu utang gitu. Teu boga hutang. Urut naon? Lah, bismillah ting apal maneh mah. Ya, Dis. Boga hutang ka Mang Wawan. Ari ente rusuh mah sok we titipkeun ka urang. Heeh, ini ke dieu nya. Engke ge sampai deui ka dieu Heeh, tah. sok burik ka dieu teh manggon mah. Atuh urang di TV ame urang teu bolak-balik ke. Oh, sobat. Ieu duitna ya, Mas. Sabaraha dis? 150.000. Beuna kuliah. Teu nya Mana tuh? heuh. Oh, nah mau saudara Aing ieu nya. teu bolak-balik. Da urang rusuh erek ka kawali euy. Coba. Gimana? Kan. Di urang buruna tuh mah. Lah moal, mana we buru ente mah. Urang buru teh motah. Dah kitu nya, Mang Nur nya. Heeh. Urang kawali mah rusuh da. Ayo, sok, sok. Ya, ayo. Menur, arang we duit eta aing atuh minta ye. Ih, ieu mah lain hak arurang, ieu mah hak nu batur, nu si Wawan ieu mah. Aduh, bro, gua. Dah paling dia mah mah. Kamu erek ieu ya. Ieu gocap hewan. Ieu gocap. Ai sia naon maksud aja mau gas aing. Tanya. Dicicing. Kok di balang naon? Ngomong atuh teh tadi sia teh. 2000 reuh. Agen ditulang aja teuing. Kang teu positif Dis. Aya cikane ka Aya ka dieu cikane. Oh, alhamdulillah. Bawa ka dieu. kebenaran maneh ka dieu Wan. Si Didis teh nitip duit ka urang. Bayar hutang ka maneh cenah tah? Tah, ngan 50 tadi mah ya. 50 cenah. Mawan kan sing nepi, sang jahog. Heeh. Sok. 50 dia 150. Nya kumaha Euy enggak nitipkeun lagi 50.000. Ai si Mardis kumanya 150. Heeh, mawan emang nitip lagi 50.000. Hah, ai si Mardis kumaha engko jangge ayeuna. Kayak teh. Geus urang ka dieu di tangan si Didisna. 150. Ah, kan. Mah, Dis. duit ayat di Mang Nur. Ayana ngan mere 50 ente pan 150. Ih, kurang dititipkan 150.000. Da urang mah diberena lagi 50.000. Nah, 50. Anjir. Ah, eta mah diparotong cepet. Bener ente 150. 150.000 bener. Ah, lancik aing gitu. Kumaha tuh? Nyaho. Goblok lancik aing tuh sampai. Goblok. Kita jalan-jalan, Ayo, jalan-jalan kemana yuk? mau ke pasar malam aja. Ayo, sore-sore gini mantep nih jalan-jalan. Emang ada uang ya? Banyak nih uangnya. Tuh. Wah, beneran. Burik. Lagi dengan siapa, Pak? Itu teman. Teman-teman. Burik. Lah, berkis apa teh ngedengekon di situ. Duh, sok tahu kamu mah. Dia siapa? Kenapa manggil kamu bapak? Kamu udah anak kan? Mungkin kamu salah dengar, dia mah bukan anak saya. Terus ini anak siapa? Dia anak tetangga. Dia apet sama aku, jadi suka manggil-manggil bapak. Oh, begitu. Burik. Oh, siapa? Nyulikan wae Pak, sok. Ya, Aman. udah pergi kamu. Beneran itu bukan anak kamu? Bukan, itu mah anak orang, anak tetangga. Dia apet sama aku, jadi suka manggil-manggil bapak terus dia teh. Gak percaya kamu sama aku? Iya, aku nggak percaya. Soalnya dia mirip sama kamu bangetnya, apalagi hitamnya.
Ya udahlah, aku bete. Mana? Aku minta duit aja. Kamu mau minta duit aja? Nih, Makasih, aku mau belanja dulu. Bye. ya. Emang benar ya ini aku dikasih. Hah? Uang mainan? Dasar kurang ajar. Awas. Kamu yang ngasih uang mainan ke aku. Bye. Pak, mau nanya di sini ada penginapan nggak? Ada. Mau yang berapa? Emangnya 24 jamnya berapa? 350 neng satu malam. Ngagening ayam mahal-mahal teuing, Mang. Pan ieu teh di kampung atuh kabina-bina teuing meni mahal-mahal teuing. Aya tuh nu 50.000. Penampilan we garaya anjir. Ayeuna war mah ni bengkeng. Neng, mending kita pulang aja lah. Mahal di dieu mah yuk. Yuk. Ka dia ulah weh. Aya nu 30.000 ka dia. Wah nu laras, Mang. Aya nu 30.000 sawengi. Aya cenah yang nu murah di dieu. Dede daguannya. Rek anturkeun heula ieu. Ulah lila. Moal heug. Ayo an. Siap, yuk. Aduh, gening tepinya, Mang. Lumayan. Ah sakadep deui. Yuk. Pak. Ya, na geuning meni jauh atuh da geuninganan eueuh tanah-tanah aya pilana di mana ya meni geus eungap. Tah kan anu 30.000 mah ieu mangga sok tah kalalebet. Hah. Nu balik atuh, Mang. Yang kita erek dititah meuting di imah kelenci. Ah yaudah, iya kita pulang aja. Orang gila malah diturutin. Ayo, awewe, tubuh kepastian. Makanya yuk. Rasa pusing. Manis, gimana? Udah ke jalan-jalannya, Mas ya? Loh, saya sendiri kerja lauk itu kenapa? Buat, Manis, mobil saya. Oh, iya. Mobil orang, Manis. Bener Bang Aris. Saya tadi balik kepastian lu ya, jadi sukses semuanya. Ya iya dong, Mas ya. Harus membuktikan bahwa aku bisa tanpa dia. Ya lah, jadi sukses dia. Apa pusing? Kenal dia? Umar sih. Wah, awas teman kayak gini. Udah kletik. Buka mobil bisa bawa.